Kamana dulu kan keur baringung gitu deh. Baringung euy. Neangan si RT, suka ningali si RT tuh. Tuh aya tuh di luhur tuh. Wah heueuh, nuhun Kang aya perlu heula nya. Sok. Teh, Euy, naon dong? aya perlu euy. Perlu naon? Heuh itu aya paket datang itu orang tuh banyak duit pamajikan eueuh di ieu mah. Orang kita buka duit tuh. Ah, buru lah pokona ku aing ieu mending kene dibawa ieu sok. Ay, orang turun aku mah. Sok nginjem heula duit. Sok kurang lamun teh ieu kurang dibawa ieu na ieu. Mah duit yang pamajikan gitu satu. Sok kayana daripada atuh bisa turun. Kumaha orang mun ieu aduh. Sok buru kurang dibawa ieu na sok. Mun dibawa ka handap gerag atuh euy. Sok buru nginjem duit sok. Daripada kurang dibawa ieu na. Bisa turun. Urang keur mah teu boga duit deui. Nuhun euy salamet sah kurang dibayarkeun ini moal. Soalnya merek kasih adul mah. Tadi dia nyaman ke orang teu merek. Sia ku aing gawean si RT. Gawean. Naon? Aing tadi ningali maneh merek kasih adul nah ka urang teu merek nginjem. Da eta teh pameakan urang. Oh nah atuh tadi pan urang teh masih adul teh urang heula nginjem teh. Nginjem emangna urang Bang Emok di nyaman terus. Wah, sia aing. Atulah. Ngajem. Atulah kumaha ieu? Turun ieu. Aduh, tolong atuh. Tolong ya. Kumaha ieu turun tolong. Asugan aya nu ngalewat tolongan. Naon teh? Duh, tolongan. Deui euy. Tolongan urang atuh turun kumaha ieu aduh aing euy. Bisa naik tuh bisa turun. Ieu 10 meter ieu jauh lamun urang dagrag. Wah, almarhum ya. Ampun, tolong atuh. Sok kurang tulungan. Naon? Ceban dulu. Oh, jeung ceban deui si aduh 100.000. Wah, daripada tuh bisa turun nah. Aing dasar berokokok mintaan duit we ka aing teh. Wah, ya yang meuli layangan. Kalau nyokot itu lah tuh. Kana rese. Kade Wah, tuh teh serap Oh, ya. Mayan yang meuli gelasan layangan. Nah, rek yo. Urang mah bagur, urang mah tuh. Bagur urang mah. Sok bro ceklan. Ini Kang Ida cing diterima iman Islamna. Amin. Nah, atuh teh. Urang mah jag ringkas keneh. Nuhun pisan. Ngadoakeun teh atuh cing aya rezekina gitu. Nuhun Cing anggal. Yuk bareng urang. Oh, tadi digailang terus bolang. Jadi bisa turun. Wah, ternyata bisa naik ke bisa turun teh ya. Loh. Naon teh? Si Anu tanyakeun tuh. Tadi kan mesti buruhan 100.000. Naon? Si bolang ieu tar aja di urang tuh bisa turun. Ampun pisan. Segini bisa turun tuh. Aya tuh. Sare euy. Waduh. Saya kenal. Ayam itu jelema aya. Udah si gambar. Itu kemana? Lalu Aja. Oh, tiga. Bang, caranya dong. Tiga itu tuh. Tuh. La ilaha illallah. No.